Ya Raden ada petengah tinira. Iya tinira kiranya Faiz. Bupu Mas. Onopo Tukang rokok Darmas. ingkang podo saya ini dalang bangga ku bahasa kawi bari teu ngarti. Ingkang sumudya ingkang pada bae ing siangelan dalune, ingkang pada meneng ajak lalen. Gitu. Ngomong apa sampean? Aku ora weruh. Ya wis beli apa-apa lawas. Dening ngologo. Aduh, aing mah. Diana kekasihku, aduh. Walah kedalah Hasib. Naon sakar? Hayang pangyaing jeung Bieti. Wala ulah Kang bisi utah. Maneh ngaidan. Maneh ngaina ka Bieti. Sabab Bieti mangan nyamat we si Neng bari bingung saha atuh si Neng teh. Da si Neng mah anak muning. Nya truna geus lawas aing teh papanggih jeung Sukarji. Alah. Gini ieu dulu reyang keur saliaran di Radio Mara. Dedeh kaset nepangkeun Eyang narada. Eyang jauh ti sawarga ka dieu ngahaja megat angkot macet di Jalan Bojong Soang. Kakang Panji, Iya, Adi Guru. kaula geus lawas teu papanggih jeung Panji Tengkorak. Tuh geuning. Apan komik ge geus eueuh ayeuna mah. Ari Bieti kunaon kaedanan pisan ku salira Kakang. Ieu teh dongeng lah teh. Panjang pisan kewe opat mata ulang ngariung. Bieti ngan ukur pika nyerieun. Bieti bagus boga deui, geuning lamun gageruan ge kabogeuna kuait. Iya. Eta anu geus kapimeumeutna mah. Bubuhan meureunnan manehna rek ka Arab ngan Kuwait deui. Tuna Deuli nduk cilaka truna nu ngaranna Pais teh datang. deuli Nah ieu Surabeda leungit atarapi bahe disupata ku para dewa truna. Geus duaan teh kudu mawa gamelan. Teu kudu tiga sergeng aing sekalian jeung sinen. Ieu tah bos sabaraha. Aduh, nah mun ditatanya Teh nyosorangan dina erloji ieu. Aduh. Alah nang noni nang. Allah. Kini Bapak. Aduh. Kini bulan Sapar. Nini geuning lapar truna. Aya ngendaang berenya. Yang andar wono ngirim yeung Pais teh ngabogodo alah. Sakadang kuyaker depa Ku monyet diajak depa. Kuya jeung monyet darepa. Wah, nu lawajo milu depa. Aduh, kamana matrona ngaitkeun kincir. Sakieu Sakieu mah panas poena. ari ka mana deui? Kamana matrona ngaitkeun ceuli. Aduh, eta mah ulah dikaditkeun ceuli mah bisi rawing. Yuliana Mihelmina eta teh bangsa zaman walana teh kan. Hitler iraha rek Napoleon. Bush ari Bush ka kolong wae. Aduh, halo. Assalamualaikum. Oh, kita ngomong. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Berajang wangi Bing mana oces ya duaan. Oces. Oces nah si Oces teh. Mana mentinya oces acan atuh. Oh teh ogo. Aites. Cari Ces teh pernah anu katojos mata makan Ces. Ya mau gua kata dia. Bing ya sareng neng teh rancaeke. Neng oces. Oh, alhamdulillah neng meuni oces. Tepang deui. Neng, Apa coy? ketika aku mendengar suara moyang ayu bagaikan rembulan di tengah malam, Neng pinjam duit. Teh siapa sagoreng nyari sagoreng tungtung neng nginjem duit. Mang Bing, bade aya nu ditaroskeun. Alah, aya di telepon. Halo.
Assalamualaikum Webing. Salam. Tadi teh. Tekanangu Pak. Kumaha? Kirang tarik. Kirang kakuping. Coba. Tadi depan. Aing mah. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sarang Kang Ibing. Mohon. Kang Ibing eta anu di sisina meni oces pisan ya. Ulan. Eta di sisi Kang Ibing meni oces pisan. Nimbil mah protek. Naon jatuh? Anu disisikan ibing yang meni oces. Ayo kepiah aku kudu ngabige atuh. Tuna Oces teh anak monyet. Sia teh disebut Oces. Aduh Gusti. Kang Ibing, Ulan. pada aya pitaroseun. Mangga. Sayang. Kan kieu abdi teh gaduh paririmbonnya. Nun. Aya paribasa kita aya kata-kata Hmm. aya nu bogoheun tapi buit nah hartosna buit teh naon? Buit. Mohon. Aturan Kang Ibing. Mangga. Buit kus. Tuna buit teh lamun geus sore. Burit tuh. Hah? Burit. Ai burit mah anu ngagalaksak kana pare. Berit. Ayo nu mules beteng Bu Iya. Buit teh sanes naon? Jelema hitungan. Hitungan. Rada pahit gitu. Ya, bu tabu teh ibu, ite hitungan nya. Nya, Hitungan hitungan. jadam buntut kasir. Tah jadam ini suka haram jadam. Pan anu digantung sama jadam kusen. Partos jadam sabaraha teh 110. Anu ngambek kalau kuan saya teh meni haram jadam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bare Kang Asep, Mohon mangga. terus deuleun ya. Perkawis naon? Anu hiji naon hartosna layung, Hmm. anu kadua nama Ari Sango dina hareupeun beungeut teu katingali, ari onta ucang angin datang ka jamu, teu kadeuleuh teu naon hartosna. Berarti teh ngagambar onta kapar. Geuning jelas. Ngagambarkeun onta. Ari layung mah aneka warna teh nya kaendahan di langit sinar layung. Tah upami onta mah bieu kada demes eta mah ontana. Pikir aja dong binatang kanan. Ya bulan puasa ngahindari lapar cici. Halo. Leuweung onta jeung nyate. Halo. Halo, Mewing. Ya. Tujuh naon ini? Atuh kumaha teh kok we. Halo. Ada ya tuh ada ya. Halo. Webing Webing. Mun sareng siapa? Abi sang Pais. Pais. Oh. Wah, teu kieu Orangnya soranya Pais mah gentong. Pais mah kudu mawa Surabi, mun Pais mah mawa gentong atuh. Abdi mah Paisal, sang Pais Surabi. Oh, itu mah Pais. Paisal. Sami abdi ge Pak Ismet. Itu mah Pais sok anak Surabi. Iya, abdi bener mesin slogan Kong Kota Bandung. Mohon. Mau bahasana bentuk kolaborasi dengan bahasa dengan Jelios. Ya. Dari baheula Bapak Wilujeng Sungsi di Bandungnya. Mohon. Kayak nama Ieu telepon dengan tah sok atuh telepon leng buru-buru. Wah Bima dibaca slogan Wilujeng Shopping di Bandung. Waduh, nya. Ya. Enggak mangga. Tah mudah-mudahan pada menuju di sini pada TW di Jerman. Turun. Pelan. Namun bedana nongtot yang mau Nah, mangga. turunnya. Yo. Turun. Iya. Si Obek nelpon dia biar di Australia. Di Australia. Keur ngadarengkeun urang Sunda di ditu cenah euy. Waduh. Silih kirim ta SMS anu di Melbourne, anu di Adelaide, di Perth, di malah anu di eta ge anu di kidul teh naon teh kidulun Australia teh kahanap. Tah eta Kiara eunyeun. tah kira eueuh. Ngadarengkeun kabeh. Hawaya. Halo, Obek. Halo. Halo, Kang. Beunang Pak. Waduh, gerai, Mike. Gerai Mat, hawaya. No bad. Ah, aduh. I will tell everyone Okay. will be coming to Japan on 11th of August. Oke. Tonight, Alright. everyone listening to you Yes. because a lot of people from Japan, America, Canada, everyone, I told them you will be on tonight on Radio Mara anyway. Oh, that's alright, huh? Jadi on di Radio Mara, oke? Yeah. Yeah. Mara is the best in the world. Back. What the season back? Pardon? The season Now it's the winter time. Really cold tonight. until Until August, sometime end of until August, August will be still winter. very cold ya. Iya. Waduh, pering ngaderek deh guys. Oh iya tiris kadek my tuur and my arjimang is mangkerut. Iya, itu saya. Yes, itu saya gegemeun. Ya, oke. Aduh, kumaha ya Radio Mara teh mani the best in the world ya. Oh, aduh. Dan the best everyone in the I am world. listening to Radio Mara The best in the world. because I told everyone Mara will be on Thursday night by Kang Iding. Salah. Salam. Pak is coming, binging Surabi.
Kang Obek. Iya. Faiz ieu ngintun Surabi geura. Kumaha atuh ngintun duit ka Australia da sesa atuh. Aduh, bagi-bagi Kang Alhamdulillah, Asep. iya. Kumaha ieu? Kiraha teh menang ka Australia teh. Hayu ari. Nuhun Pais ya, nuhun ya. Surabaya terkenal jik Australia lalawara. Oh, nanti orang Australia mun ka Bandung kudu neangan Surabi Faiz. Baik. Iya. Wen rek dia maneh. 2 minggu deh, Kang. 2 minggu deui. Berarti Agus. Aya kene, panggil kene, tenang. Oh nya. Kade mau Lain datang. ya. Iya, aya bawara ieu teh. Heh. Aya pemuda Kang, sebelum pemuda di Sukabumi. Nya. Dia cinta pisan karena kecinan Sunda cik cenah pangdukungkeun atuh ku sararea lah. Insyaallah mau lain ali bawa. Ciko eta mah warna kitu naon ka eta teh. Aduh. Iya. Bagus tuh Kang Obek eta mah kada dirojong atuh kaliru mun urang Iya. teu ngarojong mah. Di Sukabumi. Kaning aduh di Sukabumi ieu teh kepalana teh Suwarsa. Kepalana teh budak ora kene. Aduh. Maksudnya paling dirojong di nanaon? Dalam arti kumaha? Cenah kemari teh nya nyuhunkeun bantuan ti Pemda. Janten tadi di Sukabumi mah eta-eta hungkul jalmi. Nya. Resep panas seni Sunda tapi teu aya nu ngabingbing cenah. Geus kuing bimbing itulah. Tenang Iya, Kang Ibing anu. gitu. Kang Ibing seueur anu 20 tahunan oge di dinya teh. Walah, Anu meujeunan kurang. Maneh. Tadi kadinya wae. Salah wae aing teh bageur. Uing mata can hayang rumah tangga ge resep keneh kieu tah hayang diajak. Mun teuing pokona tah ieu wong ieu urang Jepang, urang Kanada jeung ngupingkeun punten ka anak-anak rum Bandung hiji nyangakeun ieu ti Radio Mara gitu lah. Baik Kang Ibing and Asep Taruna the best in the world. Yes. Itu atuh. Oke. Kade ieu bisi pajarkeun bohong, bejakeun ka pendengar itu nelpon teh ti Australia lain teh lain ti Majalaya. Aneh, abdi mah otra di sini. Di dia waktu parantos 10 to 12. Jadi jam 10 kurang 10 jadi. Ayeuna teh. Internet 3 jam, mohon. Ayeuna keur usum ngadeg-deg tiris alias morongko. Walah. Gitu. Abi gegemeun ieu arjimang murungkut kieu kata dia. Aduh Gusti nu agung. Besok baik atuh titip pesen euy make bahasa Inggris. Naon teh? Oh, Titip pesan ka pendengar Mara bahasa Inggris. Keur warga-warga di Australia nu keur ngadengekeun. Okay, for everyone who listening Radio Mara tonight, this is Kang Obek with Kang Ibing plus and Mr. Asep Taruna recording, broadcasting live from Bandung Mara, Indonesia. Everyone, I would like to listen this one. I hope you enjoy it with Kang Ibing and Asep Taruna and Kang Obek also. Thank you so much. Thank you very much. Iya, that's alright lah. Atuh, aduh. Alah, ting tiri bisa dirah ka dari ieu tiris. Hasok ke uang belanja. Enggak balik ngobrol ka imah ge. Okay, atuh. Ya, I'm waiting for you lah. Okay, thank you Okay. so much. And just say again, Okay. thank you for Radio Mara. You are the best, Mara. The Yes. best. Oh, the best. Yeah, Thank the you best, so much. Mara. Bye. That's alright nah. Itu lagu kah? Kang Ibing ari tansah teh naon? Ari tan artinya tidak. Ari sah artinya pegat. Anu mawi sok aya nu nyarioskeun parantos sah tidunya artinya sudah pegat, tidunya sudah meninggal. Tan itu tidak. Kalau tansah tidak pegat. Jadi tansah diantos pisan, tidak berhenti-hentinya saya tunggu kitu pangitan. Tah, tansah teh kitu. Dupi hartusna naon teh? Naonna? Tokecang anak tokek tong dicangcang. Kang Ibing kumadamang. Aduh, menisesah bade lebet teh bade ngirim salame ka keluarga ibu neneng di Cianjur. Sareng sa Cianjur nu ngadangukeun Mara. Alhamdulillah. Cianjur mugi-mugi asa Sumedang we tah. Poho aing teh kalau uing karang ngirim. Udah. Kata teh kelahirannya. Kelahiran. Ngaku-ngaku. Antu Lain ngaku-ngaku di Sumedang mah dari asli pan Tokyo. Aduh. Jepang asli mah. Ngan ngaku-ngaku orang Sumedang. Nah, acing teh Kang Ibing di Sumedang mah ganti ngaran daripada nyerebut teh Aang. Doh. Apa dulu teuing sia teh atuh teu meunang aing. Apaan geuning mana di lemur mana mah John. John. Kadang-kadang Freddy. Nya tina Jono. Lemur si Ihin. Aduh. Halo. Ya, aing mah euy. Tak
kitu Biati lalit mana belalit mana pang nelponkeun rancangan Biati teh tansah di ajeng-ajeng tansah di ajeng-ajeng ayeuna geus tara nelpon kunaon eta teh Biati geuleuh kunaon geuleuh kunaon amok kunaon da abdi teh rarasaan mah teu boga dosa ulah kulik kadendam geura ya Kan Mang Ibing namun bentena lepet beras lajeng lontong ya mungkin dijelaskan tina bentuk isi sareng cara masakna mangga diantos saturno cara masakna sim kuring keterang ya hartos namanya lepet buras lontong tina bentuk upami lontong buleud lontong mah buleud upami lepet pasagi tah malah sok digepokan lepet mah ditalian dua dihijikeun upami nu hiji berbentuk setengah pasagi berbentuk setengah eta ngaranna uras gitu kan motor sok diuras hari lepet bentena lepet masuk nang jerona boh oncom wortol aya nu kutana liket aya jelema anu rek hianat maka batur teu ku daging cincang atrapi lamun teu aya yatin ku lebu biasa atrapi ku taira gaji naos tapi matak henteu palingan loba nu kapaehan tah kitunya halo yo Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam Saya Pak Haluk Mang Ibing. kulan Saya Pak Haluk Mang Ibing. naon sa kaupahan Saya Pak Haluk Mang Ibing. oh bahasa Arab Ana min Baghdad Mang Ibing. oh mohon Radio Mara hatta Baghdad Mang Ibing. aywa aywa Mang Ibing dan Mang. ya pangesto anda pangesto Apa itu pangesto Mang Ibing? pangesto itu ada pangesto hayam Oh, itu ada pangesto daging Alah, antum di mana ini? Ana min Baghdad Mang Ibing. Min Baghdad, alhamdulillah. Aduh. Oh, sampai itu Mara. Iya. Pasti Mang Ibing. Iya. Ya. Ih, nama ke WA itu tongkol ya di Baghdad. Ya. Wah, ya mau Baghdad Pak Ojo. ya mah Baghdad pacet Baru aing nyebutkan anak uhibu anti sepek-sepek lelaki. Kalau Ibu Anti orang janggotan atuh. Wah, iya mah euy. Anta wadul. waduh ada pukat Aya nyunkeun lagu lengiten, lain lengiten atuh leungiteun. Jeung teh beda. Aduh, aing mah. Ibu Leni di GBA bade nyunkeun lagu leungiteun. Kayak orang tingalinya. Ari geget, naon hartosna? Geget tuh sangat dekat. benar Ibu Yeti pemeninggal raya abdi itu digeget Nah, gitu sangat dekat, sangat bogoh. Ari tibelat salang kirang bara tuh ya jangankan namun dalam bahasa Indonesia malah kilang bara mereka kolot atau uker mana ya nggak usah beri orang tua lah, jangankan untuk orang tua, untuk kamu lah. Itu tibelat tuh ingat kepada yang dicintai yang sudah tidak ada, yang sudah jauh. Abdi warsa di Sukabumi, Abi gaduh web bahasa Sunda taroskeun ka Kang Obek anu kumisan. Oh iya warsa di Sukabumi itu batur si Obek nya ieu baladna teh nya tak gitu. Aduh, untuk sasahawe nu gelis ana Ibu Anti. Halah, naam. Naam 78. Wahid Isnin Selasa. Halo. Assalamualaikum. Salam. Aja anu dimaksud sareng nang 7 turunan kaluhur. Naon teh, Pak? Nya 7 turunan anu disabatkeun 7 turunan. Mun? Nu kaluhur sareng 7 turunan nu kahandap teh naon wae tuh Pak Haji? Eta mah turunan anu kahandap, Dek. Teureun rerehan Anu turunan kahandap, anak, incu, buyut, bao, udeg-udeg, kai ciwur. Hari nu kaluhurna Nu kaluhur mah tara disebat-sebat. biasana kan cenah angko bapak aki. Aki Nah, kaluhurna teh jadinan Mun sami aki, bapak, aki, buyut, bao, jangan wareng, udeg-udeg kai ciwur. terus hari di Sunda kan esok aya nyebat eyang itu bahasa naon eta eyang teh tak Eyang tuh sebetulnya mah aki, ada eyang teh sebutan sepuh aki sok disebut eyang, tapi eyang teh acan tangtos aki, buating buyut, buating naon ngan
eyang gitu. Kasepuh nya hormat kasepuh Kasepuh. eyang. Adi Sabraina sering lanjut Sabraina. Eta mah Adi Sabraina mah upamina kieu anak emang jeung anak ua. Tah kitu. Abdi gaduh ua abdi boga anak eta lanceuk bersabraina. Ya ternuhun Kang. Mangga sami-sami. Tah kitu. Eyang. Aya mana eyang? Asna eyang ya si neraka. Aya. Da ua astana incu mah leutik. Halo. Halo, Ya, halo, mohon. sering Kang Iping. Cuman. Yang dongeng, Oh, mangga. itu kakang Bruna. Kakak turun mangga. Naon? Ya apa? Ari, yuk, Kang Adi, ayeuna siaran di mana ya? Henteu. Oh, ente. Henteu. Oh, yaudah. Ya, nuhun kita cenah. Yo, Halo. Halo, Ya. assalamualaikum. Salam. Pak Haji, Mohon. abdi di Pacet ya. Mohon pacet mana? Pacet Cipapura, Ciparai. Mohon. Aya taros keuneun ya. Mohon mangga. Dina Pupu Durma ngagamarkeun naon eta? Pupur mah ngagamarkeun jiwa nu ngagedur ke perjuangan oge ngagamarkeun amarah. Oh, mohon. Ayeuna kaduana naon bentena piit sareng peueut dengan naon kan? Peueut mah gula anu encer, nu amis. ari piit manuk. Tuh tadi ulah misalnya kurang ya peueut diketep ulah. Piit ya ulah diganggu kayak ding piit ngendek pasir kan. Dari piit dikocek entong. Tong. Da eta mah gula. Halo. Mohon. Mereka Kang Asep. Bade kasep mangga. Asep. Bulan. Kang Ari teh abdi ngeuing wayang. Mohon. Anu leres naon tah? Yai Arjuna aya naon Yai Arjuna. Yai Arjuna bade aya naon? Kieu ka Kang Rahwana. Aya pitarose ka Kang Rahwana. Oh, aya naon atuh aya bukbis? Eta ngajawab sia mendingan sakilat. Bukbis teh gagahnya. Gagah. Lain Raina Irawan teh bukbis. Lain, Rahina Saiful. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah damang. Saya Mang Tang. Alhamdulillah. Tadi nunggu pantang aduh. Gedengin Manawi. Aduh. Mangga. Aja Asep damang Manawi. Alhamdulillah pantang sawan Salira. Salira ageung kene. Lumayan sakira. Tapi tos kirangan kabar ditimbang abdi mung 47 kilo. Alhamdulillah. Aya mana pangan hatur nuhun. Eta meuni rarisin. Kasebat-sebat meuni 3 kali 4 kali. Aduh. Tumaros ka Haji. Kemun. Aya saena mau ulang kali ayeuna da teu uningan sarangenge. Nuhun. Teu uningan sakalen teu uningan sarangenge. Aya nu naroskeun penincu. Bah sunat. Ai hirup ngabang barat teh nu kumaha? Tah tamatan. Mangga. Hirup ngabang barat. Ngabang barat. Gitu. Hapunten tumaros ka. Mangga. Katakan hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Hirup ngabang barat teh gaduh cecekelan. Bang bara, bu bang bara, wangian kata limbeng. Eta. Ka itu kana kemang itu, kana kemang itu. Eta bang bara. Gula yabangnya. Ngan bang bara teh hiji. Bang bara teh salaresna mah tempat urang nyimpen harta. Tibatan kacopetan sieun kapalingan simpan we atos mah di bang bara. Bang bara tapi bang tali bali magoban. Teu geuning ngemrak eta diterangkeun mah. Halo. Aduh. Gampil sarasna mah. Gampil dah. Sakieu we urang anak hablum minanas. Tah cing itu ka itu kan bisa dinaroskeun deui. Alah, kumaha atuh teh yati. Nu diantos-antos teh yati ku abdi teh aya wae. Kumaha Kang Ibing. Ari di mana enggak masih kena aya wargi upami aya saja jenenganna mau dibeja-beja. Wah. Ya jarna ti Sumedang. Halah Sama ayeuna. rahasia. Saya mau rahasia, bisiknya ngararonyok ka dulur urang. Iya bener. Ari mungguhing hartosna naon sesungguhnya. Mungguhing Dina impenan. sesungguhnya kalau dalam impian gitu.
Kang cerita tadi nuju nikahan nu aya nu nincak nog ngangen nog asin nu aya nu ngagali sumur dina nu nikahan maknya tuh nincak nog make nog asin ngagali sumur mah nu seniman dipanggil nu hajatna teh daek mayar teh ngagali sumur tah eta jenenganana lamun nincak nog asin mah nya leuheung ding tibatan nincak nog pikotok nincak paku di beuh nah nincak anu mata panganten teu meunang ya upacara nincak paku tah eta da geusna atuh bisa kabebeng sok nincak duren tadi benerkeun jadi benerkeun aya panganten bagja suku di mulai nyecem mata leuwih alus nincak nog asin tadi acara buka pintu ngan lambang wungkul Ya. ku gardeng dibukana ge dalam pintunya mah kuncina dikunci terus dicor tuh panganten kudu mau lingis jeung balincong brogdag tamu geus baralik mesti gegedor we para hadirin acara buka pintu tak candeng se mun ke panganten baru sebet teraga da eta nu jajak panganten geus cepeng beuteung meureun lapar Nya. ieu can anggeus keneh panto untuk jam 2 peuting nya perlu dobrak ku sadaya kudu lulurna disurungkuyan mawa eta teh geuningan di dagor mata alus ku samping ku samping panto asli tah nyawer nah nyawer so nya mending ku kitu ku duit segala kitu teh teh kudu sawerkeun kudu ngerema we ka tetangga gitu tah da euna mun sada menyawer dor ku tai doma ya da mau aya tamu nu daek paboro-boro nyawer make permen teh amis urang teh sing amis budi sing leak mana gitu aing sok mun nyawer make batako balae nyol atuh nu moro lain balae nya kapaehan ge sanu rek paboro-boro kana batako tah komo lamun urang nekat nyawer ku granat atuh eta mah pae kabeh yang nu beres dipeunah aja eta mah bangkol dah Ebing sanes anak ibu anti namu anak uhibika tuh ingat tuh dah orang masak resep nanti kayaknya we anak uhibu nya tuh dah ubika bika tapi di Cicenoma aya lontong bentuk pasagi sepertos balok bata merah atukeun bae teh mending ngurus-nguruskeun ting leupeut lain batur mah geus mikiran kortu 2 komputer ge Kang Ebing ari pas ini naon hartosna tah pas ini teh naon kitu patali janji patali janji jadi janji pas ini teh janji yang sudah diikat yang tidak mungkin dilepaskeun deui itu kade janji pas ini ya kitu geus pageuh neuneun ka deudeuhna geus pageuh Kang Ibing naon persamaan Asep Taruna sareng Surabi Pak Is Ari Asep Taruna mah dibalikeun anger Ari Surabi mah dibalikeun tutung na beda sautak saeutik seutak saeutik tinggal mata kudu daek maca buku kamus Inggris ge jadinya jelas aya apaan Pak Is teh tidinya jadinya Pak Is teh sok didongengkeun dina lagu si Dusu mangge is ulah sok kitu is tah eta teh tidinya Surabi teh kedah sering maca kamus Inggris ya anu 3 juta kamus Kang Asep naon hartosna alilir pendra tuh eta teh bahasa ieu itu teh mamanisnya pangaget oir fenda da eta barang saweg nuju himbal wacana sapraptani pun datang Papa Iska Gigiwing Surabi mangga ala dia batu kanca-kanca sapa medalipun Prabu Dasamuka ka dia macan sinerang baya Ratu Dujung Yunan Jimat Akang Maduning Pajuaran Kembang Soca Buaka Bunu Gelis Mustika Ningrat Kudu kumaha terus gentrona Sanyana Kang teh peureum kadeuleu bentak karasa giung gandrung kudu make gelung edan manah kudu lenjang ratu junjunan kalbu bupati Kemang Soca mustika di alam dunya deudeuh teuing anjeun teh peureum kadeuleu bentak karasa sayang ditilik digeger lengit ditetep tiareup sieup diteang ti tukang lenjang kudu kumaha truna eta we senggol rawana teh geus kudu kumaha sana jangan jauh di jujuk angang di teang peureum kadeuleu bentak karasa cek barebasana matruna kulan sanajan rup ku padung rap ku lemah katinihan taneuh beureum moal boleh mika cinta sapanjang can kantun tipung katamang beas laksana kanu gelis ieung kudu Kang bujang-bujang sali rasana jantan oge nya kitu pek urang naon ra itu servis kanu jadi salaki cicing bieti tong milu nyarita
Aringkan datang di mana ku abdi teh toleh di baledog ku imut nu ngagelenyu ditampiling ku seuri anu nyari. Naon tingali ieu waos lir lagu mantung pangamung lir kubung-kubung gadolir nog munding. Bieti Aya naon? akang teh bukbis. Aduh. Alah. Ayamnya lamun model Sri Kandi gitu jadi penyiar. Selamat mendengarkan kepada Ibu Susi dan Ibu Dudu yang ada di Cigeleleng sana. Dengerin. Aduh. Mangga kanggo pancangan nuju ngadangukeun. Nyangakeun ieu lagu. Aduh. Mugi katampi kuasta kae. Nyo. Asal hijit. Nya ruji satu. Apa nepi ka kitu. Aduh. Aduh ayana. Kanu ngadangukeun nyangakeun salam baktos ti jisim abdi nun. Aduh. Apa ngeunahnya? Aduh. Kurang teh kitu. Aduh, para pendengar. Aya baheula nu kitu. Di ujung ngayangukeun yeuh neng ye ini pamirsa darangukeun. Aing teh bingung ngomong. Siduna eta mah lain lagi. Geo mangadu 77. Si Truna. Alah, Truna sia teh tajak mayokan batur. Halo? Minun. Ulan. Mana mararotahnya? Dia tigening teu burung nelepon Truna. Tak kayang nama kita tadi tertejo ngan kahalangan ku cecengiran. Kang Iding. Kulan. Anu penting manu geulis nuju manco. Kulan. Nuju ngadangukeun. Bohong Biati. Abi teh nyeri setukangan seuri. Manglebarkeun patut teu nganyuk rupa teu menta geulis tapi hianat. Tapi mau milikin tun bubur mah salah surabi juga mau ngosok. Abdi mah kajenting leungit pajujum. Jeung tibatan kudu leungit mutiara. Gitu geulis. Eta teh diamond forever. Mau mutiarana we teu ngartos wae. Nah, mutiara ayeuna perantos lebih jantan batu bara. Cing Biati pang neleponkeun. Eta mutiara sina calling atuh ka dieu. Upami Biatinya ulah ngagegewek we si Truna. Abi mah kirang kumaha merjuangkeun Biati. Nah, ari Biati teh aya pisan, perjuanganna teh aya. Geus pegek ah. Itu. Eta kurang ajar. Lamun penyiar teh gede amek teh nya. Kurang ajar tapi dengar anu dieu mun penak siapa aing ditampilkeun. Aduh. Penyiar teh gede amek. Neng mari lempat bager geulis. Alah. Kalios, aya kira-kira teu ridho mah entong. Ngabeteng we di dinya ngabeteng. Guyer. Biar meneng laraya petengnya hati nira. Aduh. Halo? Mun. Makasih mangga. Bulan. Biasa tadi udara teh. Ari nu rahasia mah ulah atuh. Oh, ulah di udara teh biasa. Mangga. Tadi udarakeun Nya tos lagu atuh. tos lagunya. Nya sok. Dar atuh lagu heula kata to itu aya rek nyarios cenah tanpa di udara di terus bumi emang antar jacet. Iya. Halimun nyalantrum da langit demendung panutan ati gelis katun diri Panutan
gitu tagana hati nah ono teman teh bisnis ini paciwuh si Asep nerima telepon halo Oh, Abi. ya Abi laroskeun Mun. Abi kabayan sabaraha hiji udah enggak kasetnya. aduh hilap deui kada ka Om Kusman haruskeunana anjeunna nu nyepeng Abi kalau pesan kabeh hiji nu tingkat dalam karung. nuhun aya di Pak Kusman Ini kalau pesan kabeh. ka 7304192 Ka Kang Om eta anjeunna produserna kan. Iya, mah. nah, halo Assalamualaikum. salam Punten Mang Ibing bade naroskeun tadi teh Mang Ibing nyaroskeun anu marga Bangi teh naon teh? Pak Mamat Mohon sanes sih Mas sama dari singkatan berhibar kita yang tadi. Pak Bukon Eta Cijaura. oh Cijaura eta bercanda Oh bercanda, mohon bersih cantik damai bercandanya. Sekarang iya dinu saweran kan aya beas permen koneng terakhir maksudna naon eta koneng terakhir teh mohon hatur nuhun Asep Dinamo. salarosna mah ari permen mah beh dieu dai nyawer mah hiji ku beas namun ditutu make koneng ari beas teh pangupa jiwa hartosna anu utama bakal kahirupan tuh eta teh ari naon teh koneng teh teteh sarasna singkatan tina koneng temen matak lamun neangan hirup gitu neangan beas teh kahirupan sing teman wakal gitu tah gitu gini eta teh pan eta nu diawurkeun teh eta Iya. maksana teh awurkeun ka sararea bagikeun ye ka umum urang boga rezeki sagala sing inget kan leutik kita sing inget Dedu temen kanu leutik gitu nya. nah gitu wur gitu jam matak teu kenging misalna dina nyawer pangaten ku leutak ulah sabab gaji pegeluteun Kamu kondo kacing calang pi cari. ulah kuno kajing calang maka jeung campuran ku tai hayam Mantap. kanggo naon kajenting itu make upacara we Aya filosofi lamun urang tiasa mesekna eta teh. biasa mesekna gitu ta naon margina nincak no lamun nincak pakupan pi bahayaeun gitu Kumaha sok tah eta mawi maka geuningan tincak-tincakna lamun lain tincak-tincakna. tah gitu Mohon. halo Assalamualaikum. Silakan menunggu sebentar. halo Halo. iya Assalamualaikum. salam Edi. Mohon. Kokotak wae can ngintun tuangan ya. kulan Kokotak wae can ngintun tuangan. kokotak mah hayam bikang Mun aya jalu mah keketok. keketok di mana ibu Gimana? Marga Hayu Raya. Punten lain Kalangkungan emon Kang Ibing wis. oh kalau mana sok lewat ke astana Anu bolong tolong mah teh. Mangga di payu naik payu pada. mangga halo tuh cing alah kita telepon terbawai halo Halo, Assalamualaikum. ya salam Kang Ibing, mohon abdi mah juga ngadangukeun eta deui ujung Badung. mohon Nahan di antasnya. Nuhun. mangga Seurnya nu mika memet lagu-lagu Sundanya mukanya. koko Marukankeun teh. duding urang teh nu laoskeun lagu nu gandrung di ujung berung eta mah keng abdi nu gandrung di ujung berung liwung dituntun ku gandrung hujan ipis nu miripis citangis langit lumengis citangis langit lumengis gandrung ka ujung liwung bingung dituntun ka bingung hujan ipis wengi tadi citangis langit ka nyeri citangis langit ka nyeri terus nanyakeun naon anu dipilari kadede sok taralana tuh kanya layung nu endah kapupus
peting kaperi tuh kitu teu pira ngaliwatna anu ngaliwat kajian rumah sakit teh geuningan ti bypass liwat jalannya tembusna maka Margahayu Raya sisina Walungan Ageng asa di Jogja keur sore hujan miripis maka jeung eureun nyeun lagu tah asa di pangumaraannya itu asa di mana cek urang tak kitu aya nyeun lagu mah ninggal ada ngukeunana nombe keur liwung gandrung liwung teh kan bingung malah abi gaduh lagu hiji deui tuna naon tah tah iya ieu keur babaturan urang nyeun nanya babaturan urang beun keur gandrungnya dipanggilkeun lagu ku urang kada ieu laguna ya jangan jang babaturan urang sekali deui babaturan urang yang bawa sobatnya nya eta naonnya membat ngunduh gager kalung pengkolan jalan maranti para gieun nya rek tepang sakedap deui jeung nu geulis tuh Dewi Asri ya Allah ngembat panjang carita urang pengkolan jalan kaheman mangsa silih rek pikir tepung jeung Dewi Asri jeung nu ayu duh ratu kalbu tah eta teh baturan urang keur bolak-balik we tah ieu lagu khusus kanggo Ceyayah ya Ratningsih waduh eta panjang ya Ratningsih teh saha Kang Ibing sangu dikepeul-kepeul dialungkeun jadi naon geus tong bebeja ka urang lah eta mun ti aing tarucingna ge sangu dikepeul dialungkeun jadi jauh Kang Ibing mana nuras di rorompok atau napi di imah oh di rorompok nurus ai rorompok mah keur sasoranganeun amang atuh ka rorompok tah moal mungkin amang atuh ka imah monya tuh amang atuh aya ka gogobrog teu mungkin kecuali ngao ditungtungna amang atuh ka gogobrog koplok serius eta mah amang atuh ka gogobrog betekok biasa eta sia teh gitu ibarat kucing katinggang lasun atuh sanes katinggang lasun atuh lasun mah wanieun ka ucing gitu tah muntut lir nini seuri kalageragan apu eta teh naon hartosna arosna nini goreng milik keur nyengir apu ngaburusuk teu nyaon manuk modal sadirinya tah matak sok aya paribasa bodol apu alah ari nog celentong naon ka Ibing sales nog atuh dog celentong pangartoskeun pangbahaskeun lagu cincang keling geus gampir engke Kang Ibing atuh sadakeun lagu Kembang Tanjung kang grup balap kenep geraha kayak atuh eta mah lagu tanya-tanya mah kadah ku apun lah aya warung sisi jalan rame pisan balakbak Citameng balakbak awewe na luas ruis los ka dapur ngagoreng lalakina nyo ucing deredo dengan nyangereng tuh teh pupuh tapi keheureuy ai pupuh teh hartos sabenerna mah maot aya kene apaan pupus mah eta pupus pupus mah eta pesanes paingan aya kene ada tos lami tos 2 tahun tos pupus utama imah pupus bangunan cihi tepus cing jadi naroskeun naon wae tuh halo mun Jeung wengi Bang Ibing. mun Ya pun istri ya lain pun istri pun bojo saya pun bojo ya di Papua Bang Ibing asli. mun Biasanya resuna yang naroskeun ka Mang Ibing ya. Halo lejeng bengi Kang Ibing mun ya ti Papua mun hoyong naroskeun hartosna Nagasari naon oh Nagasari gampil eta mah Nagasari teh eta teh upami teu mangga curang naon Nagasari cek maneh dahareun lah mun puri beuteung lapar lep Nagasari memedang sangu teh sarapan eta teh kue Nagasari tah ai sareng lamun dihartikeun jero-jeroanana mah lain eta naga teh orai gede ai sari teh intina jadi meureun hartina Nagasari teh nyata hakadeun
Nagasari. Ari naga teh kan antaboga, Antaboga. naga. Ai sari geuningan sok aya kembang sinetik sinebaran sari-sari. Jadi teh mameh tutup lawang surga mameh geus sadar heula eta Nagasari. Tak gitu. Mesti aseuh. Atuh geuning jelas nemra. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing, Naon? Saya nyungan lagu mangga Kembang Tanjung. Kemang Tanjung mangga ke orang pilariannya. Kanggo dikintun-kintunnya, Mangga. kanggo Padang di Balai Endah, sareng Pamanto. Nuhun. Ya, nuhun Kang Ibing. Mangga. Assalamualaikum. Abi sok unggal malam Jumat teh ke Adi cenah ngadangungkeun wae tapi aduh ieu hese pisan lebat di panglejar ye. Lu tong boro Jadi itunya Cikalong Rene. nya Cikalong Rene abdi ge apa panglejar. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Kang Ibing. Salam. Bari Tumaros. Upami purunyus teh naon Kang Ibing? Purunyus teh cunihin pika sabeleun. Oces. Oce sok heureuna pika sabeleun ka istri. Oh, Eta purunyus. purunyus. Mohon. Terus upami ngarogahala, Ngaroga hala teh menyiksa, nganiaya, terus hiji deui pinter kodek kita naon Kang? pinter sorangan, kabatur daek dibere tapi kabatur umum mere gitu. Oh. Licik sendiri. Oh, hatur nuhun Kang. Mangga sami-sami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dupi pagulingan rana Mang Ibing naon da teh? Tah, Pak Asep. Sep, pagulingan rana. Pagulingan rana teh yen urang jeung rasa nu sajati pagulingan ngawujud jadi hiji. Pagulingan rana eta mah ialah aya pamenak sewang-sewangan, aya nu benten-benten persepsi. Sanes rana teh ti sesak gantung mengko ka katuhu. Tah eta gang rana. Aja hiji deui Pak Asep. Rana bengsrat. Hiji deui Mohon. dupi sasagun iraha teh. Anjing. Insya Allah kaping 20 kami teh pangenannya. Mohon. Kaping 20 setting. Anjing nyahoan. Halo. Halo. Halo, Nuhun. bade naroskeun upami hartos nalamat lampu.